Adir. Mana ayam kan? Gur semuanya ada konangan radut mah. Onangan kemana ngilu Amar? Tengah ngirakeun maneh mah. Ngerakeun naon? Saha nu ngerakeun? Asa caempkeun daging maneh mah di dituna. Moal ngerakeun ayeuna mah. Terus ek naon ka kanang hayam? Bukan ngana hayam keur onanganna. Emang orang bukan hayamnya? Oge geus dipencitan. Urang aing we mau maneh era. Naon wani ka aing? Balik dugor awas tiga jauh ge. Bongan sahagala ka Amar. Omongan mal galak nih. Ayo atuh mau nyemungan bisa keburu hujan. Ayo kayak nyokot hayam aja. Di mana si Gor jeung patlot inu abring-abringan wae tuh. Weh sia, bukan naon tapi sombong gitu. Bukan naon sia tapi sombong gitu. Ieu boga hayam dudut mah. Eta sia keher hayam leutik dang naon babal. Kenyamungan engke duit teu boga ku hayam we. Dasar polongo sia sombong boga nu kitu oge. Mana boga naon? Boga ieu jeung ieu. Tuh, umur balag kieu ieu. Tuh lu saing keur banteng kieu. Ngeri atuh teh. Maneh deui sombong deui sia, teu bang boga beuteung dabren oge. Kumaha urang nyamungan tak? Ih, are ka mana? Ih. Pesnya saung nganggo dudut tuh. Tuh, injil mah teh hayam mah ganggu. Eta sabenerna teh maneh teh rek naon? Hah? Rek naon maneh teh? Hah? Boga arek nyamungan sia teh. Era sia teh nyamungan ku hayam segede peureup kitu. Teu boga deui, boga sade pun setan ku maneh. Tuh, ini tau gini sahiji deui, nya anakna deui. Ik naon pencitan. Arek naon dipencitan sia? Pan sia ge ngahakan, teh biarkan deui. Ayo aduh, teu bener ngomong jeung sepuluh. Ih, keher ka mana? Adir. Mana ayam kan? Ayam. Aisyah. Gini, bukan rujukan. Adir.